warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul tepang di sarang simkuring Rio Ansuri dina acara Wabarpas Warta Barudak Kompas. Dina poe liburan sapertos ayeuna tempat pariwisata dan tujuan kanggo kegiatan liburan keluarga. Sapertos tempat pariwisata anu aya di perbatasan Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Sumedang. Anu katelah Curug Cinulang. Sapertos kumaha kaindahan eta curug? Simkuring parantos nyambung sareng saderek Melinda di eta curug. Halo Mei. Hatur nuhun Kang Rio, ayeuna simkuring nuju aya di Curug Cinulang. Curug Cinulang anu aya di Kabupaten Bandung ieu mangrupa salah sahiji tempat wisata alam anu kasohor. Curug Cinulang anu jangkungna kurang leuwih 50 meter ieu tos seueur nyurut pangunjung nepi 500 jalma nu datang ka dinya. Aya nu ti Garut, Majalaya, Ciparai, Bandung jeung sajabana. Menuju di Curug Cinulang sareng Bapak Ajat salaku pengelola Curug Cinulang. Pak, saha anu ngelola tempat wisata ieu? Objek wisata Curug Cinulang dalam hal ini yang mengelola ya, objek wisata Curug Cinulang dikelola oleh Kopepar, itu kelompok penggerak pariwisata yang kami bentuk pada tahun 2019. Kumaha pembagian pemasukan kanggo kas daerah? Untuk pembagian buat kas daerah karena sekarang mungkin masih dikelola oleh kami Kopepar bersama dengan desa. Jadi ini merupakan salah satu objek wisata yang kaitannya mungkin dengan aset desa. Jadi untuk sementara dari pihak Pemda belum ada istilahnya kerjasama terkait dengan tiket masuk. Nah, disebut Curug Cinulang. Nah, untuk Curug Cinulang sendiri mungkin itu selain dari sejarah mungkin ya, ada yang namanya salah satu kampung ya, kampung yang di sebelah atas namanya Kampung Dusun Cinulang. Makanya mungkin di sini berdekatan dengan dusun tersebut hanya disebutlah Cinulang. Terkait dengan yang lainnya mungkin ada sejarah-sejarah cerita dari para sesepuh, mungkin ada lagi haknya terkait penamaan di sini. Ari biasana nu seueur pengunjung teh dina waktu naon wae? Untuk pengunjung biasanya weekend ya, hari Sabtu, hari Minggu dan hari-hari libur besar. Untuk para pengunjung alhamdulillah ada peningkatan dari hari-hari biasa. Hatur nuhun Pak kana segala. Harga tiket jeung abusna nyaeta kanggo dewasa 10.000, kanggo murang kali 5.000. Curug Cinulang miboga 2 curug nu gede jeung nu alit. Salian ti urang bisa renang atawa babaseuhan dina curugna oge urang bisa ngarasakeun fasilitas nu aya di ditu. Fasilitas anu aya di Curug Cinulang ayeuna mah geus alus, beda jeung nu baheula anu saayana. Tempat anu jang hiburan pangunjung saperti tempat karaoke, teras oge aya spot kanggo popotoan. Curug anu miboga ngaran mimiti nyaeta Curug Sindulang, tapi leuwih dikenal Curug Cinulang ku masyarakat sabab tempatna deukeut jeung Kampung Cinulang. Tempat ieu cocok pisan jeung urang rekreasi jeung niis di dinya sabab alamna kacida endah ditingalina. Lamun ceuk paribasa mah tiis ceuli herang panon. Pamirsa, abi ayeuna nuju sareng Pak Deden salaku pengunjung di Curug Cinulang. Pak, kawih di mana? Di Rancaikek, Sareng saha wae? sareng keluarga. Sering ka dieu teh? Kalau rasan hampir 5 tahun ke belakang dilewatkan selama masa bujangan. Sekarang sudah nikah baru pertama kali bawa keluarga ke sini. Kumaha saur Bapak ngeunaan Curug Cinulang? Oh, perkembangannya sangat bagus. Kebetulan sekarang kan ada fasilitas untuk selfie, berfoto keluarga kalau jauh dari 5 tahun ke belakang. Ya kemungkinan untuk pengurusnya setempat di sini harus melakukan inovasi maupun renovasi
supaya lebih nyaman lagi dan pengunjungnya mungkin untuk minggu-minggu kedepannya bisa memuaskan. Nah, nuhun Pak kanu atos. Sakitu anu tiasa aku simkuring dibewarakeun, simkuring Melinda Amalia sareng Santi salaku kameramen ngalaporkeun mangga ka Kang Rio di studio. Nuhun kasadarek Melinda. Mun sakitu warta anu biasa aku simkuring bewarakeun tepang deui Mingon Payun sareng simkuring Rio Ansori dina acara Wabar Pas warta barudak Kompas. Mang Yoyo meuli kisimpring meulina ka Mang Suryana. Mun sakitu kisimpring atur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.